Mangkananya makanya ari jadi jalmi mah ulah sok toma biasa sok menang kurban rek tahun ieu teh aya nu kurban kudu kumaha atuh jawabanana nya legowo we urang teh narimakeun teh aya nu kurban siapa tahu urang teh bulan payuna urang bisa tahun depanna tahun payuna bisa kurban sanes bulan payunya nya apa kan ari milik rezeki jelema mah boga milik anu teu disangka-sangka teh itu nya jadi jelema mah ulah sok toma karena pamere ti batur lamun bisa mah urang boga rezeki saperak dua perak sok selapkeun lamun niat urang hayang bisa kurban gitu. Mudah-mudahan atuh sing aya milik rezekina tahun payun urang bisa kurban dikerjakeun panjang umur bari jeung sehat bari jeung milik rezekina loba lebih ti cukup. Alhamdulillah pokoknya abadi ka sararea kalemur ka tetangga sasaha oge bodulur bokolot sumawan ka tetangga sumawan ka seberangan lemur tetangga lembur anu lain berkah rezekina kaasaan amin itu nya milik rezeki nu teu disangka-sangka mah siapa tahu bulan berikutna tahun-tahun berikutna urang boga milik rezeki nu lebih besar di ayeuna amin bener teu.